naon nih orang masuk make padahal mah bae. Adalah tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah. Qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu. Qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar. Moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir. Usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah Subhanahu wa taala. Urang mah hanya bersyariat doang talamun urang cek inget kadinya tuh geus takdir. Beuh, eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh, tah si budak rarasan aing bakal tabrakan. Tah budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu. Henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna. Kajian kuku mah ge mun teu bisa kokoseran indungna ceng, aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh. Lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah. Tetep bae teu bisa. Kayak geus takdir ti ditudak kos kitu. Ya aing sebenarnya mun baheula na teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya beke. Gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh deuk diajak ku babaturan aing ka daerah itu. Hanjakal teu bisa kitu. Emang geus qadana ti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta. Atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur. Bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang. Masyaallah karim. Nailah diabadikeun dina Al-Qur'an tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa nagarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga. Wow, Gus Dar kunyana ngacerit anu luar biasa. Bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka pararae kabeh, datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah. Adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata, anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh mah ku gempa. Nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksaana sieu. Mulai wer wah naon ieu cek nya ieu mulai goyang-goyang ih kieu mun jadi goyang kieu naon ieu meureun nya siksana ieu kos kieu meureun kos kieu teh sabaraha di luhur mulai kilat mulai wah goledek sing culegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu. Mantap Kangjeng Nabi begitu berangkat jeung para sahabat di Wadil Qura terus melalui Madain Soleh. Kangjeng Nabi memehna dongeng ta ieu teh kaum-kaum Kangjeng Nabi Soleh nu baheula disiksa. Ieu teh Saudi Arabia, ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler. Ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura, ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri. Tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Soleh. Kanjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu Cihade. Urang ulah aya anu lalagaan hiji. Nomor kedua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana. Mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun. Teu meunang aya nu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula. Ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi. Lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas. Wow, datang ka nyebrang ka arah Kanjeng Nabi. Stop. Anda pentangkal kormat. Etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dieu ti Wadil Qura tadi. Etalah kaum Kanjeng Nabi Saleh kaum Samud nu disiksa. Sahabat ngap-ngapan. Aduh, cenah hatena cenah urang ieu henteu aplen di dieu mun di dinya aplen bakal disiksa deui bae. Mantep ulah urang ka Gunung Galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa ka jeung kumaha di dieu. Ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu. Ulah ngayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha.
gampang bae Allah mandek nyen tsunami sanunya susu awawe digudekeun naju keluar cai wah disemprotkeun tae na tsunami nya nanya Allah bapak kawasa nyen tsunami tina susu ya Allah ya Rabbi ngelanjutkeun lalakon kisah tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Di awal kaum Samud anu sangat bangkawarah lantaran neruskeun kaum Ad. Ku Gusti Allah diturunan Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam, kemudian masyarakatna aya permintaan yang ngadatangkeun onta tina batu gede. Kalayan mujizat Kangjeng Nabi Shalih pamarti Gusti Allah eta onta kaluar tina batu tur langsung ngajurukeun anak nu anak teh kebal deui langsung gedena sarua jeung indung. Eta masyarakat awam nu barodo urang handap kalangan bawah mah langsung bae berduyun-duyun iman ka Kangjeng Nabi Shalih. Nuturkeun aturan-aturanana hiji onta teh antepkeun ulah diganggu gugat fazar wa taqul fi adillahi wa la tamassu bisuin. Masyarakat awam anu bararodo kaum cacah mah dihandap teh arariman. Kapanasan kaum anu dileluhur pemimpin-pemimpin pemerintahan terutama di kalangan kerajaan ieu kunaon jelema ngagelok kasih soleh bagatu nyanangayakeun gerakan-gerakan anti soleh di mana-mana pamflet dipetakeun kuari loba aturan-aturan anti soleh. Wah, atuh aya nanti pamarentah kacau balau negara. Ditendun eta pamflet teh dihandapeun tangkalambon, dihandapeun tatangkalan-tatangkalan teh bu dipasang-pasangkeun sakumaha kuari nu deuk pilkada. Deuk jadi DPR, baheula mah ditanggal kayu teh Kuntilanak, kuari mah gambar kiai. Tanggal kayu teh di tiang listrik gambar kiai geus puguh DPR nama jata mah Kuntilanak lalakina ieu. Dibarengan dihijikeun jeung kiai, ulah sok sedih jasana le gambar kiai kahujanan kaanginan. Make udeng-udeng deui kiaina ge jeung Habib sarua. Hanya untuk sebuah kepentingan. Oh masalah sih jeung nya jaing mah teman gambar ieu jaing mah henteu. Atuh teu naon atuh. Jaing mah maksudna ge lendek naon dengan duit. Oh kitu. Ulah loba omong cenah ge macem-macem bae. Masing-masing bae sih. Uy. Sok aja teger gitu tuh budak. Nah iya ganti soleh teh luar biasa terus bayakeun kumpulan sakumaha kamari di jalan Iwati dibunuh ieu onta. Di samping ngarencanakeun pemunduhan onta pembunuhan soleh nage tetep kudu dibunuh bae. Masya Allah karim. Sedangkan cek Kangjeng Nabi Shalih kade ieu onta teh kudu dijaga diantep sadaek nanyana lantaran nyana mah boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poe nyana khusus jang nyana unggul isu giliran masyarakat jang masyarakat nyana moal ngaganggu lantaran ieu mah onta teh onta mujizat. Susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana. Oh luar biasa tuh masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi Shalih. Cik Kangjeng Nabi Shalih lamun diganggu awas supaya khuzakum mazabun elim bakal kadatangan siksa kate. Cik Kangjeng Nabi Shalih. Rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pemimpin di kerajaan Malki. Maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta.
ternyata nu dijadikan pelor teh dua wanita nu dipakai kahayangku dua lalaki lantaran gelisna setan dinganana. Maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang kakaula bogo kakaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta iwati hiji awan tuh bunung onta soleh lantaran bogo atuh siap bae ulah ning kakara kabunuh eta leuwih teh eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar. Maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ye asalnya nama dibere pameulina bae sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta soleh. Bahkan Kanjeng Nabi soleh nage siap untuk dieksekusi. Pohar Ki Kudar. Maka kaum Samud anu geus sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undang anti soleh. Bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kanjeng Nabi soleh dipanggil dijeburkeun ka penjara digebuskeun ka penjara. Masyarakat teh diembargo ku pemerintahanna sorangan. Roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadome hasud. Lantaran Kanjeng Nabi soleh loba pengikutna maka masyarakat teh meunang migu jeung nuturkeun ka Kanjeng Nabi soleh perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi ditarangkepan jelema. Bahkan isu nu geus santer Nabi solehna akan dibunuh. Ya Allah. Akhirnya jadi akalun saya titina sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kanjeng Nabi soleh lumayan tapi ente cara Kanjeng Nabi Daud teuing ente cara Kanjeng Nabi Hud teuing nu iman ka Kanjeng Nabi soleh aya 4.000 manusia. Deres mah deres ye. Deres. Tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kanjeng Nabi soleh 4.000 manusia. Tetap nyara maka junting di kuku maha iman mae bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah. Wah, loba nu dibunuhan masyarakat. Jadi orang tiba heula lalakon kos kitu teh. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuh onta Kanjeng Nabi soleh ku salah seorang manusia anu dibuli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kudar. Udang kunyana onta. Sehingga saya udah dikupat kapit ku eta pedang. Kupat kapit langsung tublas. Kenci ku Ki Kudar. Baiklah onta. Anaknya dikejar. Tetapi anaknya dikejar lompat sampai lompat ke gunung. Begitu lompat ke gunung, lompat ke batu nu pertama teh. Batu nu pertama muka nyana asup ke jero. Sanggeus asup ke jero nutup deh. Asup ke jero eta. Anak onta teh asup ka batu nu pertama ngaluarkeun onta. Iyalah nu bakal kaluar hewan ti batu eta di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dabah teh. Geus moal bisa dihelak deui ke di akhir zaman. Mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah. Urang muka Quran kaget. Quran ka mana hurufna? Dibukaan Quran teu aya, neangan deui ka lamari. Buka deh teu aya. Kaget, nanyakeun ka
tatangga nyokot Quran tuh ayo rame bakal huruf Al-Quranul Karim tinggal aya jelema nu hafizul Quran eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu teh nu talar bangsa kula birbil falak binas anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit Iqra lam yakunil hese eta mah pabeulit jasa sanajan ini tuh watini ge pabeulit watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr nah cak teh budak geus atuh nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maota tinggal bieu cak-cak buricak tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta nah ieu lah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot eta patlot nulisan jelema kafir mukmin kafir mukmin atuh kadang katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahewak deui teh mah masyaallah kari ieu dabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae faqulna qatawatau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ayeuna kaum Samud teh marencit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tunda perintahan pangeran untuk kudu-kuduna dirawat dimulai diamankan endahan dibunuh buang kawarahna kaum Samud teh luar biasa terpercaya karena karasulan jeung kanabian kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba tak kami kabehan ye jaon geus dibunuh nu cak siap cenah mun dibunuh bakal datang siksa itina datangkeun coba siksa bima ta'iduna janji anjeun ayo in kunta minal mursalin mun bare memang benar-benar mursalin datangkeun siksana ayo ambo ya Allah ya Rabb cek kanjeng Nabi Isa cek kanjeng Nabi Saleh tamatau sok sesenangan mana dalam rangka 3 poe deui bakal datang siksa Saleh lalu bawa mong kuari bae kuari datang 3 poe segala naon lah pangeran bodoh amat ambo cek kanjeng Nabi Saleh tetep bae pan kaula mautusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka 3 poe lamun teu aya perubahan 3 poe kakarak datang siksa deuk dikumakeun cak kaula deuk dikumakeun kieu cek kanjeng Nabi Saleh dina 3 poe teh ke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah deleba isukan berubah wajah bakal koning dina poean kadua ihmarat bakal beureum poean katilu apil yaumi salis iswadat hideung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa deulekeun
ayo jangan ulah ngomong meleh ngadenge siksa coba isukan koreng teu beungeut kami dina sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Soleh naku Gusti Allah titah kaluar ti nagara Yordan. Wahai Soleh, mane berangkat jeung pengikut mane aya sabaraha bae. Diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar ti dinya. Dik disiksa cek Gusti Allah ku aing. Bakawarah ye manusia. Kamana abdi kudu berangkat Gusti? Palestin. Didinya eureun di Palestin cicik. Lamun geus datang ka Ramlah Palestin, mane berangkat ka Suriah ka ditu. Amankeun. Lantaran anu bakal digoncang teh, nu bakal disiksa lain eta bae. Sababaraha daerah. Berangkat gerak ka Palestin, di Palestin sapoe dua poe berangkat ka Suriah. Kangjeng Nabi Soleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab. Kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa tilu poe kaharep bakal datang, maka kaula deuk ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestin. Siap-siap kuari kene. Wah, jelema nu iman wabeh nuturkeun Kangjeng Nabi Soleh. Yordan, Palestin, deket jasa. Urang lamun ningali ieu Yordan, ieu Mesir, ieu Palestin. Di dieu teh tah aya Ka'bah. Tilu nagara urang kadeuleu bisa. Urang aya di tungtung Yordan kadeuleu, Mesir kadeuleu, Palestin kadeuleu. Lampu-lampuna katingali. Ieu Kangjeng Nabi Soleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestin daratan teu lautan. Daratan berangkat kabeh. Masyarakat Yordan leh di kamarana leh. Ngungsi emang aya naon? Bakal disiksa. Iraha 4 poe kaharep isuk bakal koneng banget. Isuk kadua beureum, katilu hideung. Osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karena itu. Atuh beureum aja teh berjamaah. Kabehan ieu mah bakal babe mah deuk disiksa. Leh sok lalamunan teh sok hantem-hanteman amat leh. Teh kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami neuk berangkat. Aya sabodo atuh deuk berangkatna kami nadahan di dieu siksa nyaho coba. Tapi lamun kami teu disiksa, wah sial dibunuh we gimana bae ayana. Kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh. Ayo berangkat Kangjeng Nabi Soleh ka Palestin. Lempang didinya ke Palestin teh jadi deket sanajan deket ya pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman matu lain setik waktu datang kaisukan bener masyarakat pipina beungeut na kararoneng kabeh sini tunjuk beungeut sia koneng sia ge koneng emang aing koneng ngaca tuh itu koneng ieu karoneng kabeh bungut koneng tias kabeh. Ulah-ulah bener ya si Soleh ya. Kos kararieu mah omongan ngeceknya nih cenah poean ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias ge. Tapi jangan percayalah orang. Ulah wakalan ulah kepercaya. Kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Soleh bahwa beungeut-beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh. Berarti jadi siksa ka jeung kumaha ge. Kangjeng Nabi Soleh na geus indit jeung nu iman. Masyaallah. Poean kadua bareng kulit manusia sini tunjuk sia beureum bobeh rame di negara Petra teh rame harita teh ieu urang bareureum kieu teh pan meureunanan cek si Soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju bareureum ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae gitu ka Soleh aya penasehat hukum Yusril bereunda
ulah waka iman atuh tunggu sapoe deui cek soleh teh sapoe deui ulah waka rajin atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh ku urang solehna bakal dibunuh ku urang ada urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba jatuh urang lah sabira siksa meureunanan paling meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih penasehat hukumnya hebat jasad nu ngaulah-ulah karena iman bener Dato iya bener ulah datang ka iman atuh padahal hate mah kabeh ta masyarakat ieu bener kajian hukumage soleh bener ieu poe hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung mah ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa ieu bener soleh ieu kumaha tuh ieu urang siap apa disiksa apa iman bae ieu gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi soleh mah urang gengsinya anak geus eueuh deuk kumaha coba ieu geus kieu ieu urang lah coba yang nyaho isukan deuk kumaha coba datang ka PK4 mulai oyag-oyagan taneuh hoi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakieu ieu di luhur galedeg wow tak hidung jekung bedug damah ge kos kitu mah kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku urang-urang kakarak aya galedeg hiji duh bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pamajikanna teu dipegat-pegatkeun tama sawan kadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan aya nu tabrakan nyana jeung nyana jeger ya manusia tidinya lah ku Allah digedog-gedog we terus kadieureunkeun ke digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beol nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digudag digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah das galedeg sing jeleger teh kuari mah jelema nu hurup saurang-urang can kabeh ngusruh numantak fa'akhazat umur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin maka Allah nyiksa ngeunaan ka kaum Samud terus batu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 eta geus kieu kajadianana urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di itu gempa kula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta lantaran gempa kan didinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema didinya mah tilok saralat judi malulu Cina dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur kana brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat anu di Sukabumi nu ku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelema tukang kredit malulukan didinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teh diangkat sabaraha puluh manusia
Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung tidinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat tidinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula urang nu mengaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadi beras bisa dibayangkeun ku urang Masya Allah karim iyalah fa'akhadhathumur rajfatu diabadikeun di Al-Qur'anul Karim kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud urang bisa maca batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan urang geus ningali ka Petra oh iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud mun urang ka Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Syria belah ka kiri non gitu ka utara didinya ka Penayam Madain nah didinya ge sarua kaya gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikeun bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka kuari urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neuleuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud ialah Al-Qur'an fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin dihandap digoyang dilinikeun digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak gledek minas sama di luhur ti handap bayangkeun ku urang sing celegirna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh wah anu hese dicaritakeunana cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suarana doang ge urang kudu pae ku dahsyat-dahsyatna ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae jadi padange kamana suara heura eta teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh suara naon di luhur lain di handap lain suara deuk aya tsunami kapan suara sarua bae teh suara kos gitu misteri teh suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita eta teh kapan cek urang Tasikna aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun teh eta teh berarti deuk disiksa urang eta hewan-hewanna tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa geura kaluar ti dieu lantara dieu teh deuk disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung kaluar eta ngabejaan entak sing ade bisi di lembur urang aya orai aya monyet sing ade eta teh utusan Allah barang disiksa ku gempa dihandap linian luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak dekum mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut dekat saha muntayang wae kabeh kabeh Masya Allah kos kitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi Saleh khususna kuari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami
Aceh di dia ge Pangandaran ditangkeun deui suami tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya seetik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah. Untung masih keneh aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih anu ti penting hudang mandi ka cai tadarruk ka Gusti Allah aya keneh nu maca Quran tengah penting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang di berbagai sektor korupsi di berbagai daerah pamalingan di berbagai penjuru pemabokan di berbagai daerah perzinahan ieu kan ngaranna ngundang tsunami ngundang siksa geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim di mana bae kuari mah mabok zina maling korupsi pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor mending lamun jelema teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pamalinganana gara-gara dibeulem kemudian kuari mah nu malingna ge atuh geus dibunuh deui bae aju kuari ka mobil deus mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling keneh bae termasuk angkot ge dipaling bae kunyana angkot dipaling truk dipaling ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan urang adenge nu maling ngeri kuari mah kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pestol pan kuari dah ieu jadi nagara naon di urang teh masyaallah karim lamun jana ngomong hei sia kunaon maling bae ulah loba ngomong ya urang mah maling sakieu heuh di luhur miliaran oke nya sakjana teh aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana ngaling urang teh dikukumahakeun saha si eta coba ngomongkeun si eta saha bejakeun lah kono eta eta jeung berekan pamalingan gawe ya Allah ya Rabbi ya fasbahu fi darihim jasimi kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu Kanjeng Nabi Saleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah idina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna jeung kita cara ricing deui eta mah sakadar menghindar tina siksa doang maka Kanjeng Nabi Saleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh instruksi ti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui ti Palestina gitu nanti Suriah ka Palestina datang deui ka Yordan deket sih kan deket-deket gitu antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya Israel Mesir eta mah negara kuno tembel anu kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan eta mah negara anyar sagara Kuwait eta mah anyar pemisahan nah orang ieu mah jadi ke negara anyar baheula mah hiji bae tot Mesir belah itu Israel Suriah Sam baheula eta mah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam Syria nah Kangjeng Nabi Saleh balik deui umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Saleh urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamari nang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau
nu ngaringkuk bae aya nu kitu geus potongan manusia paehna ye macem-macem nu mendak fa asbahu fi darihim jasimin. Aya nu ngagoler, aya nu nangkarak, aya nu nangkup, aya anu diuk, aya nu keur macem-macem nu ngarengkol. Iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah. Datang kanjeng Nabi saleh kadunya fatawalla anhum. Ngabalir kanjeng Nabi saleh ti kaum nawagola cek kanjeng Nabi saleh padahal mah geus maot. Tapi kanjeng Nabi soleh titah ngomong ku Gusti Allah, ya kaum, wahai kaum kaula, laqad ablagtukum risalat rabbi. Jelas kata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula, amanat pangeran kaula, wa nasahtu lakum kaula geus ngasehatan kamaraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa kula teh utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjeun teh teu hayang tresep kana nasihat akibatna disiksa model karana. Gitulah kanjeng Nabi soleh nyarita diabadikeun dina Al-Quran sehingga orang bisa nyaho. Ieu teh kapan keur ngabeberah kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kanjeng Nabi dicaci maki diciduhan kanjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh. Nalangsa secara manusiawi kanjeng Nabi teh begitu kanjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan kanjeng Nabi soleh. Barang adenge caritaan kanjeng Nabi soleh, kanjeng Nabi urang ngaragap dada, orang can sakumaha urang mah tuh. Geuning kanjeng Nabi soleh mah pohara jasa. Jadi ngarasa leutik kanjeng Nabi dicaci, dimaki, dirusak, sahabat dan lain sebagainya kanjeng Nabi narek dibunuh, diusir. Eta kanjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka kanjeng Nabi soleh alaihi salam. Diabadikan dina Al-Quran tentang kaum kanjeng Nabi Sam, kaum Nabi Soleh yani kaum Samud. Ucapan kanjeng Nabi Soleh na iyalah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh di dinya. Nu hiji lalaki ngalalaki argolnya nama keur ka tanah Mekah, anu hiji di awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya. Begitu ngadenge nu awewe bahwa disiksa di lembur eta, awewe eta hayang nyao coba kos kumaha siksana barang datang ka dinya lantaran nyalawat teu iman ka kanjeng Nabi soleh eta gempa aya deui. Jangan gempakeun sorangan doang. Gua ada sing jeleger deui. Sakumaha tadi teh? Padahal jang sorangan doang. Wah, sebab nyana bertanya-tanya kos kumaha sih siksana. Di jero hate nyana teh kos kumaha datang ka ambalayaki isi siksa kos kumaha ieu. Gara-gara teu iman ka kanjeng Nabi saleh jaing teu iman. Kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jelegan tubang wah goyang dihana berapa tinggal kiar gol nu keraya di tanah Mekah nyana ngadenge bahwa negara dua negara disiksa hiji di Arab Badain nomor kedua Badain soleh nomor kedua di Yordania nyana hayang gegeran bae balik ka ditu hayang neuleuh sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba hayang nyaho. Padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh. Tah urang mah make padahal mah. Nah naon ge urang mah sok make padahal mah bae. Padahal tuh geus moal bisa, geus aya qada jeung qadar Allah. Qada
ini adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu. Qadar ketentuan Allah kuari ngahiji kodo jeung qadar. Moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir. Usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah Subhanahu wa taala. Urang mah hanya bersyariat doang talamun urang cep inget kadinya tuh geus takdir. Beuh, eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh, tah si budak rarasan aing bakal tabrakan. Tah budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu. Henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna. Kajen kukumaha ge? Mun teu bisa kokoseran indungna aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh. Lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah. Tetep bae teu bisa. Ka geus takdir ti ditudak kos kitu. Ya aing sebenarnya mun baheula teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya beke. Gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing ka daerah itu. Hanjakal teu bisa kitu, emang geus kodona ti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta. Atuh teu bisa, geus bae ku ari mah maning bersyukur. Bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang. Batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza. Waduh, hideung digosokan coklat setik digosokan, bogal penting atuh herang. Atuh pamajikan urang ge kurang dilelapan, kurang dibagus-bagus atuh herang majikan urang. Ieu mah tun mantak henteu kadeuleu bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek. Pandian ku urang pamajikan ka dieu sia ku aing dipandian gari-gari. Benar engke ku aing dek diusapan ieu. Aing meuli penggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ya. Pandian kurang diuyap geus bukna. Ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sabu pare dibeulum. Wah, ieu kan kumaha ieu mabukun ti anak cak urang teh ieu. Beres di sabunan mah diais urang memajikan urang. Aju urang eta kuari digosok sat pangpak. Iya berang. Atuh lain herang ledeh ieu mah. Sapoe dua poe pamulikeun urang parfum nu bagus. Atuh naon kitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah keli bekel. Nya ngahutang deui kalina ge. Dek gelis kumaha tuh bedak keli. Oh, tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun. Keli mah parang ti dampal dikabeungeutkeun teu beres atuh. Nah, nu bagus emang nu kos kumaha kieu? Dalah kolot baheula. Meuli di pasar kemis anu baruleut teh eta di Caian eta nu hebat mah. Oh, tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu mah. Baheula mah aya di pasar kemis tu barulut teh datang ka imah aja di Caian angel jasa eta ka ieu nang raja teas jasa Pak. Menang di Gunung Karang masalah teh mah meureun. Bisa pakai badut cincin eta lamun kuari mah eta. Eta parfum ngaranna. Terus dipake sawak-awak mandi aju digosokan daki beunang kabeh. Eta baheula mah aya kos kitu eta. Nah, jadi sengit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus, anu rapi. Wih, melilipan anu hideung-hideungan. Masya Allah, tuh urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ge jajore bae heran ieu. Teu daek robas ya. Ngan rada deres bae ku rada aya luis ya ieu. Bae digosokan ge mah rada aya luis. Jadi maksudna aing mah mawasiatean teu disaha-saha. Kan eta mah kamari ieu mah mun ku aing dibawakeun kondangan, aing babaturan aing ngomong aya teh saha. Saha deui eta pamajikan oh sugan teh pembantu tah aing ngadenge kos kitu tah. Ih, saya rada luis ku ari mah. Tetep urang nu ngurusan atuh. Diurus urang. Sia mah awak ieu kan rada gede. Ajur rada pendek, geus aing meulikeun nu bude jasa ieu. Jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu.
Masya Allah Karim nailah diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku kanjeng Nabi Saleh alaihis nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadengi bahwa negarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga wow Gus Darku nyana ngacerit anu luar biasa bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ke pararae kabeh datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh ku gempa nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sih ya mulai wer wah naon ieu cek nya ieu mulai goyang-goyang ih kieu bunyi si goyang kieu naon ieu meureun siksana ieu kos kieu meureun kos ieu teh sabaraha di luhur mulai kilat mulai wah gua ledek sing cilegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu mendegang jeung Nabi begitu berangkat jeung para sahabat ti Wadil Qura terus melalui Madain Saleh Kangjeng Nabi memehna dongeng ta ieu teh kaum-kaum Kangjeng Nabi Saleh nu baheula disiksa ieu teh Saudi Arabia ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Saleh Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu hade urang ulah aya anu lalagahan hiji nomor kedua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana mulai cek Kangjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun teu meunang aya nu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kangjeng Nabi lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas wow datang ka nyebrang ka arah Kangjeng Nabi stop handapun tanggal kormat etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dieu ti Wadil Qura tadi etalah kaum Kangjeng Nabi Saleh kaum Samud nu disiksa sahabat ngap-ngapan aduh cek nya hadena cenah urang ieu henteu aplen dinya mun didinya aplen bakal disiksa deui bae mentek ulah urang ka Gunung Galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa ka jeung kumaha di ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu ulah ngayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha gampang bae Allah mandek nyeun tsunami sanu nyaho susu awewe digudekeun aju keluar caina wah disemprotkeun taeh na tsunami nya nanya Allah babah kawasa nyeun tsunami tina susu ya Allah ya Rabbi selesai Gusti Allah ngabebrah Kangjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kangjeng Nabi Lut alaihi salam di Yordania di dia Palestina tah di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ialah kaum Kangjeng Nabi Lut jadi masih kene Yordan kene ngan jauh hari nu tadi mah Petra kebelah di wetan hari ieu mah di dieu nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut ke urang lanjutkeun minggu hareup wallahu a'lam. Sebagai Ahmad bin Hanbal wa Ahmad min al-a'immat
a'immati saking pirang-pirang imam walam yathbut li basyari hadza lan ora tetep kadue ki basyar hadza ikila basyar sohbatu para rewangan ma Rasulillah sumertane Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna Rasulullah kana satune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kububai ketemen dan pupuskeun ya Kangjeng Rasulullah wa basyarun sahurun ala utai ki basyar iku kan cilik golong ucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lan pikun sapaki basyar fi akhiri umri dalam akhir umri basyar wa kana lana ya basyar rajul suin iku wong lanang kang lain paus tutup wa ya qaul walau nudawa wa tasabai nudawa kana khatimatu suin ana pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bidawati aliin radhiyallahu an kalawan duane kasirina ali moga nilar penuh sepelanu saking ali painam kesatune kalakuan iku lama balaghu sama-sama satu magawi ngali opanam satune basyar wabah iku nyemelewa basyar ibni Ubaidillah ing anak ronone ki Ubaidillah bin Abbas bola makan ngucap ya ali Allahumma atil umrahu wa adhib aqlahu ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya basyar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal basyar istajaballahu ta'ala makang badanan sabullah ta'ala doa alihi ing doa sidina ali fihi ing dalam basyar wa kanat lahu akhbaru sunlana iku tetep gadue basyar papirang caritaan kang alapijani bi alim dalam marasunan wa sahabilan pirang sahabat Ali radhiyallahu anhu muga nilar benuh sapa saking kabeh qala ibnu dawah wa jazaba ibnu dawah wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya basyar saghira ini ingkang cilik roro pakidat summa maka sinepen kesemaka kailangan pombo karena saghira Aglahuma ingakale ya kana taqibu kang anda ya iku kandak ya bermasuk dalam masumatan syadul asyad lan nalagu ya ing kurang syiran alati tahijukan ngahudang-hudang ya asyar al-ahsan ing pirang-pirang kapriatin wa tabkilan nangis wa nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis apa anasu manusia ceritakan seorang manusia nu biadab ki Basyar Ahmad bin Hanbal salah satu mazhab minal a'immah yang liana bahkan nuritakeun walam yathbut cana li Basyar hadza suhbatun ma Rasulillah ki Basyar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa Basyarun sugir nya nama leutik bari aya ditunya di Suriah Bashar Asad diberi nurutan ieu nya nama negara teh negara atuh penuh kunon gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria, Mesir, Israel eta mah negara kuno Mekah, Madinah, Turki, India eta ngaranna negara kuno urang mah negara urang anyar termasuk Amerika anyar ieu negara baheula boga sejarah di negara teh pohara jadi teu pernah kana ngabatur ngabarengkan Kangjeng Nabi jadi lain sahabat nya mah golu cek ulama Basyar di akhir umurna pikun jeung nya nama jelema anu suul khotimah rajul su'i cek Ibnu Dahyah tungtungna ki Basyar asad khatimat su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu Sidina Ali nguping bahwa Basyar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas
Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah boga anak 2 laletik berarti incu Sidina Abbas. Incu Sidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah, begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit 2 anak Ubaidillah bin Abbas, langsung Sidina Ali ngadoa. Allahumma qatil umrahu wa azhib aqlam. Ya Allah, muga manjangkeun umur kaki Bashar. Dina sajroning panjang umur supaya dileulitkeun akalna. Masya Allah, doa Sayyidina Ali fastajaballahu ta'ala du'aan alafi doa alin fi ijabah ku Gusti Allah. Umurna panjang. Nomor kedua edan leungit akal, tokoh masyarakat anu luar biasa. Doa Sayyidina Ali manjur edan ya Allah. Kana tahu akhbar sufi jadi Ali wasab. Loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidari jeung para sahabat-sahabat. Pokokna mah geus walah bae geus jadi sampah negara, sampah masyarakat. Urang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge bae gedeng deui ge tah sia teh pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh mah naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu, polisi mal kebel ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener atuh biasa polisi, nu bener rapi, abri nu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana ade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas saking beureun kana teu bagus. Deukeun mal kebal ge jadi sampah masyarakat. Asana kurang pati telep mun ngadenge masyarakat, limbah masyarakat. Sebeuh urang ngadengenakeun kitu. Sebab urang usum limbah. Cek Ibnu Dahyah barang eta Kidahyah mencit 2 anak Ubaidillah tidinya indungna langsung sok. Akidat umuhuma aklahuma sok. Kana takifu fil musim nyana sok nangtung di musim haji. Suku sokna eta sok. Jadi mencerak orang masuk eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan. Sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok. Eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan. Itu sotrais. Tah ieu sarua ieu sok kana ieu. Jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceri kana mata sehingga manusia nu ngadenge ngalngis